Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda. Sate acan prung urang diajar, aya sawatara hal anu priyogi kauningan diantawisna basa panganteur atanapi pangjajab anu dianggo dina pangajaran basa Sunda ngagunakeun dua ragam basa. Anu kahiji ragam basa lemes, anu kadua ragam basa loma. Anu ngabentenkeun antawis ragam basa lemes sareng ragam basa loma nyaeta ragam basa lemes mah dianggo nalika urang ngobrol sareng jalmi anu saluhureun ti urang. Boh saluhureun dina yuswana, boh dina kalungguhan atawa pangkatna. Anu kadua ragam basa loma nyaeta ragam basa anu digunakeun upami urang ngobrol sareng papada jalmi anu saumuran sareng urang atanapi sareng jalmi anu leres-leres tos wawuh, anu leres-leres tos loma jeung urang. Memang dina diajar atanapi dina pangajaran mah ragam basa anu disarankeun nganggo basa loma supados hidup dina diajar tiasa paham, tiasa ngartos kana materi anu didugikeun ku guru. Kumargi kitu hidup kedah ngartos nalika urang prung diajar bapa ngagunakeun dua ragam basa nyaeta ragam basa lemes sareng ragam basa loma. Anu upami dipresentasikan mah 80% baris ngagunakeun ragam basa loma, 20% baris ngagunakeun ragam basa lemes. Kartos sate acan kana materi dina basa Sunda aya istilah atanapi ungkara moal puguh lamun teu wawuh, moal bogoh lamun teu wanoh. Kumargi kitu dina danget ieu margi mitembeyan diajar basa Sunda dina tahun pangajaran 2020-2021 hayu urang wawanohan heula. Tinangtos henteu mengukur bapa anu bakal wawanohan, tapi saparantos bapa ngawanohkeun diri bapa, hidup oge kedah diajar ngawanohkeun diri pribadi masing-masing. Sok sanaos henteu pateuteup langsung sareng bapa. Sayogi mangga pamito sayogi engke tiron naon anu dilakukeun ku bapa. Wasta Dudi Rudiana Setiawijaya kawiti Nengkelan, Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pangaresep olahraga, olah teh gerak raga awak. Jadi nyalain joget, maksudna olahraga naon wae Pak? Olahraga voli, badminton, pingpong, futsal, ngojay, jeung nu lainna deui anu kategorina kana olahraga. Sok ayeuna giliran hidup. Teu kengeng isin, tong era ah. Mangga wanohkeun seperti tadi Bapak. Sok ah. Saya pisan hatur nuhun. Ayeuna urang kawitan diajar basa Sunda. Satacana hayu urang sasarengan ngadoa heula, mudah-mudahan naon rupi hal anu dilakukeun ku urang dina salami proses diajar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng aya manfaatna kanggo urang sadayana. Ngadoa di kawitan
ngadua rengsek. Tangtu hidup dina waktos liburan kamari parantos dipasihan nambut buku sapertos kieu pan. Laras pisan mohon buku nu eta. Materi anu bakal diajarkeun di kelas 8 aya 8 materi, 8 bab dina sataun. Hartosna dina semester teh aya 4 materi. Di antawisna materi anu bakal diajarkeun nyaeta mangga bari sasarangan dibuka dina daftar eusina. Nu kahiji materi kawih, anu kadua materi warta, anu katilu sisindiran, anu kaopat artikel, anu kalima guguritan, anu kagenep girang acara, anu katujuh carita pondok, anu kadalapan laporan lalampahan. Sangkan merele, sangkan ngaguluyur, ieu materi bakal dipedar ti bab anu kahiji. Masih emut? Tadi bab kahiji naon materina? Kieu we. Dangukeun. Bapa bakal ngahaleuang anu kaitanana jeung materi nu kahiji. Pasti hidup bisa nebak, bisa neguh materi naon anu tadi nu kahiji. Dangukeun nya. Panon hideung pipi koneng irung mancung putri Bandung putri saha di mana bumina abdi resep ka anjeunna siang wengi ka impi-impi hate abdi sararedi. Aduh punten, janten aya gangguannya dina cepil. Laras pisan. Materi anu kahiji nyaeta materi kawih. Sateu acan dipedar perkawis-kawih. Hidup perlu apal yen dina basa Sunda mah aya sababaraha istilah anu ampir mirip tapi aya bedana. Anu patali tangtuna jeung materi kawih. Istilah anu ampir sarua nyaeta nu kahiji aya nu disebut tembang, anu kadua kawih, anu katilu kakawihan. Naon ari tembang? Tembang nyaeta sajenis lagu anu boga aturan anu tangtu. Anu disebutna aturan pupuh. Aturan pupuh teh aya 5, nu kahiji watek, nu kadua guru wilangan, anu katilu guru lagu, anu kaopat pada, anu kalima pada lisan. Watek nyaeta eusi rasa tina lagu. Bisa sedih, bunga, jeung nu lain-lainna deui. Lamun guru wilangan jumlah ngang teh suku kata dina unggal baris. Guru lagu nyaeta sora vokal anu aya di tungtung unggal baris. Vokal teh naon? Dina basa Sunda aya 7 vokal. A, I, U, E, O, E. Jadi sora vokalna. Anu kaopat pada. Pada teh bait. Sareng anu kalima pada lisan. Baris pada lisan teh.
Moal dibahas moal dipedar leuwih jentre ngeunaan aturan pupuh sabab engke baris aya materi khusus nyaeta dina materi guguritan insyaallah bakal dipedar leuwih jentre deui. Anu kadua disebut kawih. Kawih mah sarua kagolongna kana jenis lagu tapi henteu matok kana aturan pupuh, leuwih bebas. Lamun ayeuna mah seperti lagu-lagu pop, lagu-lagu jazz, rock, nu penting dina basa Sunda. Anu katilu kakawihan. Naon bedana kakawihan jeung kawih sarta tembang? Kakawihan mah mangrupa jenis lagu buhun zaman baheula anu dina dinyanyikeunana teh biasana teu merlukeun kualitas sora anu bener-bener diraeh. Teu merlukeun kualitas sora anu bener-bener kudu henteu perlu. Seperti halna mobil. Aya mobil, aya mobilan pan. Lamun mobil mah kudu aya STNK nganggo bensin. Tapi mobilan henteu perlu aya STNK. Kakawihan ge seperti kitu. Jadi kakawihan mah tujuanana biasana keur hiburan biasa atawa dina keur waktu ulin, kaulinan barudak. Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten, ploska kolong bapa satar buleuneng. Teu perlu dialus-alus. Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten yeah. Teu perlu kitu pan. Partos? Sip, lamun ngatos mah. Ayeuna urang medar leuwih anteb ngeunaan kawih. Kanggo dangget ayeuna moal panjang lebar anu dipedarna mung sakedik anu diulas nyata tadi parantos dipedar ngeunaan istilah-istilah anu aya patali jeung kawih anu mirip tapi beda. Janten cekap hidup dina lawungan anu kahiji ayeuna siapkeun buku catatan puter deui ieu video seratkeun tuliskeun naon bedana kawih tembang jeung kakawihan sarta tong hilap dina tembang pan aya aturan pupuh tuliskeun aturanana kaasup kana definisi atawa hartina. Kartos? Pak, hasilna ieu kumaha? Kana dipoto dikirimkeun ka Bapak teu kedah. Kanggo tugas anu kahiji ieu hidep cekap siapkeun kertas salambar janten dituliskeunana dina kertas salambar tong hilap tulis nami sareng kelasna. Ngartos? Tos dipoto Pak? Henteu, saur Bapak ge henteu. Atuh dikumahakeun? Kieu. Salajengna keur kahareupna mah hidep cukup nyiapkeun plastik map seperti kieu. Tong hilap tulis basa Sunda wasta teh nama kelasna kelas sabaraha. Jadi tiap tugas anu kudu dikerjakeun ku hidep saparantosna dikerjakeun boh dina kertas salambar atawa dina naon wae mediana kumpulkeun simpen dina ieu plastik dina ieu map plastik. Oke, aya waktu anu tangtu Bapak bakal miwarang hidup sadayana supaya ngumpulkeun tugasna anu dina map ieu. Teknisna engke lah kapayun sapertos kumaha ngumpulkeun tugasna.
kahartos sip nuhun ari ngatos mah janten kanggo dinten ayeuna cekap anu tadi teh tuliskeun dina kertas salembar naon bedana kawih kakawihan jeung tembang jeung tong hilap dicatat oge naon wae aturan pupuh kaasup hartina sakitu wae kanggo danget ayeuna hatur nuhun tina perhatosanana punten upami aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng tepang deui minggu payun dina acara daring insyaallah Hurip Sunda